Kadahung mau kemarin lu balik terus ke bumi mah dahar nate sok loba wae jajan. Alah, Marta sok loba ngomong ya gara emam. Sing loba bisi peot gayem. Mencepan urang ulin deui ka itu ka Sukabumi. Orang yang ulin deui jeung Bos Jengki rame. Ya, mam sing loba. Mencepan urang ulin deui jeung Bos Jengki. Sing loba daharna pan amar mah masa pertumbuhan. Kudu loba makan. Bosen wadah angjeng nog wae mah. Si bisul ke rumah nog menang maok deui. Alah, loba ngomong. Bosan-bosan batur mah yang dahar teh harese. Alhamdulillah orang nog menang mau oge sia teh. Sing loba daharna. Wangus wareg. Sia mah karek sahuap kaduana antong Jangan Yang banyak makannya. Ya. Wareg-wareg karek dua huap Loba gayam, tong langsung dileg-leg. Wangus ngisi. Disawap deui. Yang ngising terkaur. Man hayo we ngising si Amar mau jadi daging meureunna dahar seutik ngising. Kunaon ceduk sing berakhir. Ima kos oleh lin kos caduk. Oge. Kemana? Oge teh. Oge. Ih, ganeng sih. Naon sih itu si Amar teh? Kunaon si baga kehead cenah ge. Batur keur hes oge. Ganeng sia teh batur keur molor. Aya naon maneh teh sia teh gogorowokan wae. Teu ningali Amar ke modal. Sia mah modal oge mah kudu riweuh kabehan, Mar. Buru pangabehankeun. So dinajis teuing. Lamun aing dipake nyabakan liang waduk maneh. Beh ku sorangan bebal sia. Kunaon ijal maneh teh? Meni riweuh ganeng. Tuh sebagai kehead, hayang obeh cenah yang dipangobehankeun. Obehan tuh ku oge ka itu. Obehan atuh ijal ku maneh. Sia mah teh lagi ngobehan menikah cida. Dak teh. Aing kawantuna ada miara gorila. Ariweuhkeun we. Buru atuh geus teu genah rametek. Ganeng babal sia teh tibang obeh-obeh wae oge. Nagog sia rek diobehan mah ku aing. Malikna kabar itu. Jeraung sia. Najis aing cepal gitu. Mas buru pakai celana nas ya. Ujit kun.